Ketika orang bertanya nahanya Gusti teh make jeung nyieun setan berarti handap keneh iman urang. Ketika orang bertanya nahanya Gusti Allah teh make jeung nyieun nafsu masih keneh handap berarti iman urang jeung keyakinan urang. Ketika orang bertanya nahanya Gusti Allah teh make jeung nyieun panyakit segala tugas bae disehatkeun kabeh berarti handap keneh iman urang. Ketika aya nu bertanya nahanya Gusti Allah teh make jeung nyieun sugih jeung nu susah tugas bae sugihkeun kabeh ulah make jeung anu susah handap keneh berarti. Ai pangkat nu luhur bacara Kang Jara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu teu pernah aya tawar menawar teu pernah aya tunyatanya sami'na wa ata'na. Cek Allah wajib urang makan, cek Allah haram teh masih keneh we nanya. Cek Allah kerinti haram masih nanya kunaon make diharamkeun nya. Man urang teu boga duit aya dek meuli mae ngeuridit makan lumayan sanajan beda harga ge. Eta teh akan meureun fadol Allah goblok fadol Allah. Eta sakelas kiai eta ngomong kos kitu. Ih atuh geus teu daek sadar teh kieu. Oh teu meunang geus teu meunang. Masih kena diutak-utik kene aju ceramah deui saha nu ngaharamkeun je dunia mah teh ku urang ge diatur-atur lagi atuh ku urang diatur bae mah teh kunaon ini ja'ilun fil ardi khalifah bae budak ngadalil soekeun habak teh sungutna kiai make ngadalil teu sami'na wa ata'na berarti kan iman urang rata-rata handap justru urang kudu bersyukur ayana setan. Geus urang teh kabenerna mah kudu ngucapkeun alhamdulillahirabbil Gusti alhamdulillah aya setan teh. Sebab ku ayana setan jelema perang jeung setan menang diangkat jadi wali Allah. Tanpa aya setan moal aya wali. Atau wali kabeh. Kuduna mah urang ngatur nuhun. Gusti abdi bersyukur ayana setan teh. Emang kunaon? Ngeunaheun abdi judi bae. Alhamdulillah. Tolol setan kulantaran urang mah meureunan jelema nu eleh ku setan teh embung ayeuna setan teh hayang ngeunah we ibadah ka Gusti Allah tanpa aya peperangan moal bisa urang hidang-hudang ti peuting teh kudang nyaho ieu teh tahajud wa minal laili wa tahajjal bihi nafilatan lak asa aya ba'asaka maqam mahmuda hayang boga maqam mahmud teh asa diharapkeun supaya boga maqam mahmud urang kudu tahajud nyaho tah urang teh nyaho bau mantep jasa komo nu sok ceramah mah oh bisa kabantu tahajud besorangan mah ya tahajud maksakeun urang gudang jam 2 karek hudang doang ngecak anggal sini cak anggal sini indah deh enggak lama entar jam 3 aja sini aja setan niupan ka dieu ka punduk tiis mata nu beuntat teh ku setan ditiup kurang digitu-gitu kan mata teh setan nyingkir kayak urang geus leupas begitu ditiup aya di jero hate mah jam 3 bae aduh orang udang teh kok ya Allah, emang teu berat teh perjuangan eta berjuang ieu keur carita berjuang maksudna perang teh kos kitu teh perang. Bisi nyaritakeun perang jeung nafsu ku bahas tah. Kan urang kampung mah urang kampung nu teu mondok teu nyahoeun. Aya nu mara santren mah geus nyahoeun. Aya nu santren bangsa santri kiai ustad geus perang jeung nafsu teh nyahoeun ngan eleh bae. Ieu mah nyaho tah perang jeung nafsu teh kumaha cenah kita eta perang jeung nafsu teh. Oh kos gitu antara perintah Allah jeung kahayang nafsu urang menang nu mana sok kira mun ditanya ieu kabehan menang nu mana tah urang hudang jam 2 haju urang nyaho tahajud
haju urang teh kitu digupayan tah ku angle ditiupan ku setan lolobana menangan ka cai tahajud apa menangan nu ka angle deui urang ngabong burut sia sawas sia burut mah bahaya sia ayo ngomong deui sia teu wani aduh tadi ge sekolah ge di majelis ieu ngan hiji pembohong hiji terbukti kan atuh kula mal pati-pati ngomong sebenarnya mah ye tuh mal wani ngawuduk bentuk aya kalap nah iya tah bentuk perang teh kos kitu ngaranna bentuk perang teh kos kitu waduh lain sambarang guys dimenangkan guys orang menang ya cak kiai ge perang handi hoyo lanjut Allahu akbar ha kertahiyat la ilaha illallah setan mah terus bae tahiyat asyhadu an la ilaha illallah ditiupan urang kan teh nyaho setan di mana arahna teu salam tahajud pabajikana ge pan tahajud teu salam tahiyat potongan mana panjang amat eta berat dah eta urang naon kitu perang ieu keur carita perang ya perang teh kos kitu tah perang jeung nafsu perang jeung musuh mah urang boga kabogoh aya nu hayangeun deui ka dinya haju bangonna teh itu endek sliding ka urang padahal mah itu gendut urang leutik tetep itu hebat urang teh hebat tetep bae perang ngaranna ge sembarangan sia bener ge aing leutik tapi can puguh ye sia gede ge jerona mah can puguh ye bener ge aing leutik coba buka calana aing sial cuman nya mah lain tanaga kadinya goblok tah ieu perang jeung nafsu teh kitu ieu mah keur caritakan loba nu teu nyahoan kumaha sih perang jeung nafsu nah eta urang boga duit 100 juta kemudian aya pembangunan masjid ya cek panitia teh titipkeun ieu teh jangka sorga titipkeun jangka sorga nya bener oge di pengajian gitu da tidak mata adam in kota malu illa min sadaqatin jariyatin ya sadaqah jariyah urang napaeh geus jadi tulang ditempelkeun di majelis di masjid di mushola di pokona nempelkeun di wakaf atuh urang nangis es di jero kuburan jadi tulang belulang tapi kan ngocor bae terus amal Masya Allah eta kan lain urang nu ngomongna kangjeng sama nu ngomongna kangjeng opan layantiku anil hawa in huwa illa wahyu berarti Allah nah guys percaya urang boga duit 100 juta 9 juta ku yang ke masjid kan ya 88 gitu kata 5 lah 5 geus 5 bagi 2 guys 5 geus dihitung 5 dompelan teh dompelan sakolot baheula mah dompel teh ngaranna dompelan hitung 5 juta guys di masjidkeun geus deuk berangkat dong pamajikan ka mana Kak ka masjid eta mau naon duit yang jariah duit 5 juta bogana sabaraha 10 Kak pikir normalkeun emang kunaon itu kebutuhan orang kan robakeun masa 5 juta sih eta mah setan bungkelegan ngaranna setan bungkelegan tah ngaranna atuh sabaraha teh kebutuhan di urang mau butuh kene tuh masih pejalubaan ieu nya hadena siang ada kesehatan tolol pan urang ge sarua oh budak sarua jeung ketua MPR nya eta nah sebenarnya tuh wajarna 1 juta bae sih ulah sok ese oh tuh 1 juta nu tadi dadek 9 juta teh anu jangka masjid dibalikeun jadi 9 juta anu ka imah eta kos kitu eta kos hitungan kuari hitungan pilpres eta dibalikeun nah ieu mah keur carita siapa sok aju iya dengekeun sama 9 juta nu jangka masjid kudu 9 juta dibalik
Masya Allah kalau pasang ngomong deh aing dah. Aing nang disia kene. Aing HP teu boga naon teu boga. Nah, iya. Iya. Ngaranna perang jeung nafsu. Perang jeung nafsu urang teh kos kitu tah. Masya Allah. Tapi lamun orang kuat mah 5 juta lah sudah 5 juta. Cek projek anak ada ke mana? Masjid. Nan tuh jariah berduit 5 juta. Kak, otak atuh pikir kak ulah 5 juta atuh jauh udah ngoba kabutuhan. Setan sia. Tungtung nama orang jariah pepegatan. Oh lu bener kabeh ge. Sing bisa orang tetap sing bisa. Mentak kudu nusa uyunan orang dikawin teh jeung pamajikan kudu anu sakupu abeh ngeunaheun sapagodos. Urang kan ngeunaheun. Ka eta duit sabaraha? 10 juta. Kak, urang di dahar mah anggeus tah Kak, maning titipkeun ka masjid Kak. Masya Allah. Aduh aing teu salah aing boga pamajikan sia ieu. Ya Allah cak batur jorek ge tapi horeng hate sia mulia. Masya Allah, tadi namanya ragu kawin jeung sia. Tapi ternyata orang ada waduh. Masya Allah, Masya Allah. Gas. Tak, eta ngeunaheun teh orang boga pamajikan kos gitu teh. Senang kana hati teh. Ya Allah, ya Rabbi. Berarti kan eta penasehat pribadi nu Gusti. Ngeunaheun urang teh. Ngeunaheun teh urang boga kadaharan naon kadaharan ka urang ngeunaheun di barang dahar ngeunah tetangga urang mau kan can puguh. Atuh matak naon bikin heula ka tetangga tah. Teu pamajikan kos gitu. Neangan coba. Ewe modal kitu ewe cewek. Orang naon kidang. Allah karim. Lolobana makan kos gitu Allah ya Bang. Nah, ieu kan nyaritakeun munafikin. Wah teh anggeus-anggeus. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah. Lamun cek ahli bilagah mah di dieu teh aya kaf. Kaf teh meureunana ada tasbih wa adawat tasbih arba'ah. Ada tasbih teh aya 4, arkan tasbih aya 4 gitu. Hiji musabah, 2 musabah beh, 3 ada tasbih nomor kaopat wajah sibih. Paran di santri teh ngaji kos gitu, pakar lalagaan. Ngaji kos gitu mesti ngaji lalagaan keneh lalagaan lah teh ngaji. Kecil lah pokoknya gitu. Arkanuhu arba'atu. Rukun tasbih aya 4 geus mana musabah beh jeung mana ada tasbih jeung mana wajah sibih. Engke diatur di dinya teh ada tasbih teh aya sabaraha rupa modelna, ada tuh kafun mislu dan lain sebagainya. Kemudian wajah sibihna aya nu ditutur, aya nu dipikeun. Jeung diatur sedemikian rupa eta ngaranna bab tasbih. Ieu ge sarua tah. Datang-datang kallazina min qablikum mana musyabahna. Jakap ma ada tasbih. Alladzina musyabah beh. Ai ieu musyabahna teu aya. Ha, lebentak ahli tafsir nyieun carana macem-macem ngan urang mah terlalu macem-macem teuing teu meunang sebab nu keur diaji ku urang Jalalain. Geus atuh nuturkeun ieu bae. Padahal malah urang maca tafsir anu beda-beda. Di dieu mah antum ayyuhal munafiqun. Imam Jalal nafsiran pakai antum na eueuh dina Qur'anna ditenden sebagai musyabahna. Ayyuhal munafiqun besi salah geus berarti musyabahna teh ya munafiqun. Antum aranjeun kabeh wahai para munafik. Kalladzina kos jelema-jelema min qablikum samemeh anjeun. Saha? Kafir.
eta bahasa percis teh bahasa dia bahasa batur mah aranjeun kabeh wae mun bikin belek bahasa mana teh belek eta belek kos kafir nu baheula percis kos kafir memeh aranjeun kabeh kumaha eta kafir anu memeh anjeun teh kanu asyadda minkum kuwatan leuwih sadis leuwih hebat kekuatanan wa aktsaru amwalan leuwih loba hartana kaya raya wa aulada jeung leuwih loba anakna kafir nu baheula teh karari itu pastamta'u bi khalaqihim maranehanana teh jeung kesenangan dirina we kekuatan aya di aing ngagunakeun kekuatan pake masiap harta aya di aing gas ku aing pokona mah bakal dinikmati harta nu aing nangan aing geus kumaha aing bae mabok heuli ku aing naon kahayang minuman pel jeung saja suntikan ayo kumaha aing bae awewe nu mana hayang nu putih beuli ku aing urang RRC hayang nu buade Turki ku ari hayang buade Bangkung India ku aing dibeli Arab ku aing dibeli ayo sia hayang nu hideung ka negro aing beuli hayang nu hideung sawo mateng ka ditu ke Baduy beuli ku aing kumaha aing bae henteu kudu ka luar negeri di Indonesia stok ambalaya stok apem teh loba di Indonesia hayang potongan kumaha apem buleud apem panjang ambalaya lain lalagan teu kudu ka hotel tah di juru imah tah di lapangan tah paranti urang lamun dekat ditu teh tah loba pabrik naon ngaranna tah si betul ngomong bodoh kawasan ya Allah ya Rabbi otak teh teu ngembang jasa teh budak atuh aya osok teh kudu isin ye tah di kawasan Masya Allah emang kula teh nyaho eta di kawasan da Ambalaya berbagai kawasan dikontrakan emang lain tempat mesum kieu ulah suuzon sana kiai saha nu ngomong ulah suuzon saekeun sekuing suuzon je pan si kiai ko nyaho bae teh ka mamana ge pelakuna datang ke aing goblok je made andeot ada apa mbak bagaimana tanggung jawabnya pan ka aing goblok sia nu bawa kalakuan aing nu teu tanggung jawab tolol meureun pareng neangan pelakuna orang pondok ada kumaha tuh aya sababaraha awewe anu dizinahan ku kiai nyaho pula naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik nyaho pula di daerah Sepatan aya kiai lillahi ta'ala nyahona awewena ciri nyaho ini fotonya Pak Kiai ya iwau aduh kiai daerah Belaraja ya sarua sumpah kukula si awena sumpah dah mementak datang lantaran boga kasus-kasus anu lain serang kula murigak bulu lamun eta kamari nu diramekeun daerah istimewa Yogyakarta daerah pelajar Zararinah kuari SMA SMP jeung mahasiswa baheula mah henteu wajar Bandung Kota Kembang Zararinah masih wajar budak aju ayana di dinya lingkunganana aju karyawan wajar jauh ke indung bapak aya ge hai sia ulah ulin bae awas ya kudu balik cilok balik atuh komo ieu deui dilepas di indung bapana lepas di indung bapakna ngontrak sorangan kumaha kahayang nyana pikir ku otak ngaji henteu jana urang ge nu ngaji bae lepas nu teh ngaji itu nu ngaji bae ge boro-boro budak ora kolot lepas
lepas gunungan kolot atuh komo budak dek teu lepas kumaha ayo kuari merambah ke kiai ngan kiai na kiai hikmat ya maksud saya eueuh kiai nu biasa lain guru kiai yayasan jipan cilik kiai ngomong ku situ ih awawena bebeja awawena nu kumaha tuh masyaallah cek kiai tadi awe kuno bebeja bae deui tolol jika aing makan asa ka bapanya na baik usapan ngusapan hatena ini mah esi mah birit tolol salah bae goblok nah hatena diusapan gitu naluna kena eureun teu mendek jeung sahabat kalakuan mah teu bagus eureun supaya wau ka Allah lantaran hirup dek naon tuh di dunia sakedeung naon pake kitu ada nah dek dilunakeun eta nah ieu nu baheula kafir-kafir teh asyadda minkum quwwatan leuwih dahsyat kekuatanana leuwih gagah leuwih loba harta leuwih wah anakna jeung keturunanana akibatna kafir-kafir nu bara heula teh pasamcau bi khalaqi sesenangan dengan bagian-bagian kaboga kemampunya baheula teh kafir teh kos berarti kan orang lamun nyaritakeun baheula teh nyaritakeun sejarah baheula mah ke zaman Belanda beuh dongeng mak kolot urang bapak kolot urang ke zaman Belanda masih abah di dieu teh geus dibejaan bakal aya penyerangan Belanda wah ngeli tuh ka santri di dieu paranting ngeli teh santri kolot urang dongeng kos kitu zaman baheula mah kiai teh dibunuh eta dongeng tah urang ngaran sejarah tah kok bisa dibunuh si mak kiai sih dibunuh pan aya kiai kenil siapa tanya kan kiai kenil teh ya kiai anu okosna maka urang ka rakyat horenganan ka ditu miluna kiai kenil teh ngaranna okos ka rakyat gitu ngobrol horenganan nyana mere informasi ka ditu bisa tuh kiai ditangkepan teh tah menang kiai kene eta kiai kenil baheula zaman Belanda kuari mah leuwih parah orang nyaritakeun sejarah eta ye kiai nu sok laporan bae pan ka ditu kiai nu sok laporan bae ka ditu kiai anu padahal mah ngan sakadar dibere duit jelas sabaraha perak baheula mah perak sen baheula mah paling ge dibere susu bae susu kedelai bae teh eta teh kos kitu teh tah ti baheula tah urang kejarita sejarah zaman Belanda teh kan kos kitu nah ieu zaman kamari ieu kalladzina min qablikum kanu asyadda minkum quwwatan wa aktsara amwala wa aulada tah zaman kamari ieu urang carita ieu kan berarti kan caritakeun memeh aranjeun kabelah ditu sejarah berarti kan urang teh kudu hafal sejarah kumaha ieu sejarah Indonesia zaman Belanda zaman Jepang nikah teh ta nikah zaman naon eta nikah eta kan kos gitu gedoran Cina eta kan urang sejarah ti kolot-kolot tanpa baca buku pan urang teh ya teu bisa maca lu bisa maca onam pan baheula mah pan sekolah ge SR bisa maca tuh baheula mah tapi dongeng-dongengna kurang didengekeun we tah eta horenganan loba baheula teh kiai anu bangun pro ka masyarakat padahal mah pro ka Belanda ambalaya mantap kiai anu punyahoeun sih ditangkap horeng aya eta kenil tah mantap si ade ku ari kiai kenil di lembur urang saya kiai kenil eta sok lapor Masya Allah dan ada beberapa penghawatiran nah kumaha keur zaman Belanda sejarah ngaranna kumaha keur zaman Jepang sejarah ngaranna kumaha keur zaman gedoran sejarah ngaranna sabaraha ratus tahun ieu urang dijajah ngaranna sejarah kumaha ka ditu kumaha memang urang nyaritakeun Belanda ngajajah urang teh berabad-abad
eta karena sejarah eta kakarak sejarah urang nyaritakeun sejarah Uzbekistan kumaha babari ja aya kitaban urang nyaritakeun sejarah Baghdad kumaha aya kitaban urang nyaritakeun Yerusalem kumaha sejarah urang hayang nyaho sosok Imam Ghazali bae bakal kabawa sababaraha negara bakal kabawa lahir di mana Imam Ghazali kusi ka mana ieu berangkat dalam rangka naon Imam Ghazali di Iran terus ke Baghdad terus ke Yerusalem terus ke Mekah kabawa tak kabeh basa masa nyana jeung dalam rangka-rangka nyana kabawa ngembang otak urang nyaritakeun Bung Karno bakal ngembang lahir di mana sekolahna di mana babaturanana saha bae unggal kabupaten loba jasa babaturanana para kiai malulu terus berjuang jeung saha jeung kumaha tujuan Bung Karno berjuang teh kumaha akur henteu jeung perjuangan urang zaman ayeuna sebagai penerus ngamerdekakeun nu sakitu hesena ieu neruskeunana leuwih hese kos ngabangun pondok pesantren bebari ngabangun asal duit tapi melestarikan pondok pesantren hese tah urang ngebangun pondok pesantren babari asal duit jual sawah atau naon bisa dek tapi melestarikanana bapana teu aya ilu teu aya pesantren eta hese melestarikan nah ieu sejarah sok urang bacaan sejarah di lembur urang teh aya kokolot kubatah waktu hirup kokol di daerah adu teh aya tabak eta karena sejarah nah ieu teh keur nyaritakeun sejarah munafik teh sejarah orang munafik teh horenganan nuturkeun jelema-jelema nu baraheula kafir ketika orang nyaritakeun kafir weh anjeun teh wahai munafiqun alladzina min qablikum seperti kafir-kafir nu memeh maneh bae kana asadda minkum kuwatan tuh nomor hijina Firaun kunaon hajokos Firaun sia tuh Namrud kunaon hajokos Namrud tah eta sejarah ngaranna ya tuh belah dieuna kunaon hajokos Abu Jahal sia kunaon kos Abu Lahab sia eta sejarah ngaranna maca kurang sejarah horeganan kalladzina min qabli baheula teh loba kafir-kafir semau gue kekuatan aya di aing kagagahan aya di aing harta aya di aing jabatan aya di aing misalna keur boga jabatan anak aya di aing anak buah aya di aing konco-konco aya di aing hirup kumaha aing bae digambarkeun ku Gusti Allah kafir nu baraheula teh seperti eta pastamta'u bi khalaqihim senangan nyana ku bagian-bagian nyana mabok terus bae zina terus bae dahar kumaha kadaek manehanana kendaraan jeung sajabana geus aturan-aturan geus sejarah kafir-kafir nu baraheula tuh Firaun tuh Namrud belah dieuna tuh Abu Jahal tuh Abu Lahab jang urang belah dieuna tah kenil-kenil tah kiai-kiai tah besok bulak-balik ade bulak-balik nyaho comot bulak-balik comot saking hade tah urang mulai jadi kos kitu si hade urang menyaritakeun jawara tuh jawara zaman eta mah deui duana si eta pang jawarana pokona nyana mah saho kadua gaplok nyana mah geus tah eta ngaranna urang buka sejarah tuh kan itu baheula anjeun teh wahai para munafikin persis kos kafir-kafir memeh anjeun bae boga kagagahan leuwih dahsyat tibatan anjeun hartana leuwih loba tibatan aranjeun anak buah jeung anakna leuwih loba tibatan anjeun boga kekuatan segala rupa aya di manana maranehanana teh senang-senang dengan bagian-bagianan kunaon atuh maneh teh fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqi aranjeun teh sesenangna hei munafik dengan bagian-bagian anjeun kaboga anjeun sakumaha sesenanganna kafir-kafir nu memeh anjeun dengan bagian-bagian kunaon haju nuturkeun maneh wa khuttum anjeun asup dina kabatilan bahkan mencaci maki terhadap Kangjeng Nabi kunaon asup ka dieu sarua baheula ge baheula kafir teh Firaun musuh jeung Kangjeng Nabi Musa Namrud musuh jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam
Dan selanjutnya setiap nabi musuh nabi. Oh, terus baik. Kiai kuari teh boroga musuh sarua baik. Wa khudtum fil batil wa ta'ni fil nabi. Anjeun terus silulup asup nulir ti beda jeung silulup dina kabatilan. Jeung nyaci baki terhadap Kangjeng. Masyaallah kena dia khadu. Percis. Kos dubara heula bae kos kitu. Kunaon haji persis kitu ngaranna teh wae munafik. Nah, munafik anu nyarupaan ka para kafirin. Padahal mah kafir nu boga kakuatan leuwih dasar maneh mah can sabaraha. Kafir mah leuwih hartana pohara jasa maneh mah can sabaraha. Kafir nu bara heula teh leuwih loba anakna jeung anak buahna maneh mah can sabaraha. Nu bara heula jeung maneh ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa bas lebur amal-amal di dunia lebur hilang jabatanana dengan mati. Atawa hilang kekayaanana dengan dimiskinkeun ku Gusti Allah, atawa hilang kagagahanana lantaran dicabut ku Allah tanagana. Deuleu ku urang loba nu kamari ieu ulah wakal belah ditu, loba jasa nu gagah zaman kamari ieu, mobilna mentereng imah mentereng pamajikanana pohara. Kuari lempang ge di papa setrau. Setrau gimana? Haha, saha eta bos anu. Mana kagagahanana? Mana hartana? Mana jabatanana? Desaetik jenderal di papa. Desaetik letnan di papa. Desaetik bos. Encek nu kamari ieu nyana asa aing hirupna. Desaetik kuari ngomong geus ngacai bae. Ngacai geus aya di dieu di irung ngacai di ceuling ngacai. Tah lain ngacai cule ngaranna. Daya sejarah. Kalladzi khad ulaika habitat amalu. Di dunia hancur pagaweanana. Habitat amaluhum kehancuran geus paeh mah jelas. Di dunia paeh. Atau dicabut kekayaanna miskin, atau dicabut kekuatan jeung kagagahanana hina. Dicabut harismana gaib. Allah Maha Kawasa teu saeutik nu gagah jadi lemah, anu kaya jadi miskin. Wow, teu saeutik Maha Kawasa Allah saksikeun ku mata urang. Mun jelema asa aing mun kugura dicaritakeun mah seputar urang berarti jati ka pasar Kemis. Terus ka Cikupa terus ka Sepatan. Emang teu saeutik emang naon kitu ngaranna henteu loba kitu jelema nu gagah tatadina ku ari hancur-hancuran. Anu tatadina asa aing kuari geus eueuh tanaonan. Sok landapan geurang. Ulah jauh-jauh. Sakitu bae heulana. Nah ieu mah keur carita munafik sarua jeung kafir nu bara heula hancur di dunia. Ulah eta kiai bae kiai dicabut elmuna. Anu asa aing tatadina ye pinter aya di aing. Ye hebat itu aya di aing. Dah dalil naon aya di aing. Hayo punyana pake abrut-abrutan babarengan jeung pamarentah. Ieu didalilan itu didalilan. Haram ge masih keneh didalilan keneh bae. Nu hina mah nu bodoh mah nu bodoh. Maling doang teu make dalil, tapi nu pinter mah pan maling make dalil. Atuh make dalil maling. Ikeur carita nu pinter mah deuk maling ge deuk maling masih keneh qalallahu ta'ala. Eta deuk maling. Kos kiai nek neangan dunia wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam eta orangan nek neangan amplop goblok teh kiai eta make golan nabi atuh komo polisi kan ahli hukum eta korupsi make dihukuman segala batur mah anu teu salah dihukum aya nyana nu korupsi teh ieu keur carita fakta dibalik khutum fil batil wa ta'ni fil nabi kalladzi khad awas sangeunahna nyana awas sabaraha kapten, sabaraha letnan, sabaraha jenderal ngusruk di dunia keneh. Encan dimaotan ku Gusti Allah. Teu kudu disebutkeun. Kula mah inget zaman Abah bae. Zaman Abah aya hiji hakim. Muriang di Jakarta. Beuteungna gendut. Juk minta dilayat. Kula bilu ka ditu. Bener tah hakim beuteung masyaallah teu akur jeung awak. Watu pun aya jasa beuteungna heran kula ge. Kos balon.
Abah membantu bisa kukumaha kira abah tuh hati dan zohir gitu baik tuh gobrol itu abah banget nganasehatan baik akhirnya cak abah teh meureun mana ge boga pagawean Pak Hakim ye anu Allah bendueun ayo nya ceurik eta ceurik ngaku jana malah anu beres cenah ai hakim mah pake ai je keluar ti sugutnya keluar ti sugutnya terus cerita maot akhirnya maot ngan hayang dilayat heula bae eta kan bahasa kos gitu malaya cenah nu jujur hakim kiai kula geus amanat ka anak kula ka incu kula jadi hakim aya polisi anu geus amanat bae ka anak incu ulah jadi polisi moal beres aya kiai henteu amanat mah ngan haju manehanana nyakolakeun anak berarti teh kaduhu aya jadi kiai henteu aya wasiat dengan anak teh di pasantrenkeun di sakola eta ge sarua keneh sarua jeung wasiat ulah jadi kiai hese ka duit cek keneh teh sakola bae sial da kiai masyaallah la ya habitat amaluhum fid dunya tidak akan terbuka ta mata hatena teh blak bae cuma keur cerita kiai bae geus urang mah hirup teh ulah hese-hese gaji ibadah geus tah moal kebal di alam dunia tah teu tah sebelangkos kitu tah sia sekolahnya supaya dan dindun ngomong doang dan dindun geus teh di dan dindun ke maksudna mah supaya duniana bagus jang berjuang akhirat teh hebat ja Kangjeng Nabi ge cenah ngadoa robana atina fid dunya sok aju ngadalil kiai mah tolol aja robana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar cenah ge kiai mah goblok tah deuk masantrenkeun anak bae kudu make robana atina heula ieu kan dalil karana tah awas di dunia dicabutan ku Gusti Allah kiai kurang kumaha ilmu na cabut nu daek ngaraji kanyana bahkan nyana ge aya kiai make celana pendek sakit kiai di Tangerang ngapanggih ku kula make celana pendek sakit kiai bukan ditanya kiai derekeun mah malah ngabalieu caknya rusak atuh aing malah atuh padahal atuh masalah teu kan dicabut ku Gusti Allah ieu tah ulaika habitat amaluhum fid dunya keur carita eta jelema-jelema teh dihancurkeun pagaweana dilebur pagaweana fid dunya di dunia keneh carana dileungitkeun kagagahanana kakuatanana cabut ku Gusti Allah hartana cabut ku Gusti Allah kitu anak buahna inanya habitat amaluhum fid dunya wal akhirah atuh di akhirat teh geus jelas jasa habitat amaluhum naonan neraka hancur-hancuran di dunia hancur di akhirat hancur ulaika humul khasirun dah eta jelema kafir nu baraheula teh jelema nu rugi ku harita nuturkeun ku munafik sarua anjeun teu sabaraha kakayaan dibandingkeun jeung nu baraheula anjeun teu sabaraha kekuatan dibandingkeun jeung nu baraheula anjeun teu sabaraha anak buah dibandingkeun jeung nu baraheula nu baraheula sakitu gagahna aya di nyana segala di nyana hancur dunia jeung akhirat atuh komo sia leuwih handap tibatan nu baraheula leuwih hancur sia mah na ieu urang ulah haju neuleuh ka pagawean jelema-jelema munafik sejarah nu dijelaskeun di Al-Qur'an jelas urang mah sejarah nu kamari ieu bae sejarah bangsa Indonesia sok bukaan deui ku urang perjuangan nenek moyang urang nu diseret, nu ditembak, nu kena murtil, terus anu ngalanjutkeun perjuanganana datangkah terjadi kemerdekaan setelah merdeka kumaha ieu teh tujuan maksud leluhur urang ngamerdekakeun negara Indonesia teh terus dan selanjutnya baca ku urang sejarah jeung sejarah lamun kurang baca sejarah perjuangan kiai datang ke mana baheula kemudian perjuangan jenderal datang ke kumaha baheula teh aya nu hirup teh jelas aya nu hirup dua kaki ka dieu ngincak ka dieu nincak ku ari ge sarua bae kos kitu ilah baca sejarah ieu keur carita munafik teh horenganan okos kafir nu baraheula nuturkeun nya asup dina kabatilan mencaci maki terhadap Kangjeng Nabi atuh nu baraheula sakitu kuat gagah jeung hebat teh halal hancur atuh kok ieu
urang ulah jadi hancur. Mudah-mudahan urang ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Negara urang mudah-mudahan ditangtayunan ku Gusti Allah. Politikus-politikus urang mudah-mudahan ditangtayunan ku Gusti Allah. Para pembesar-pembesar mudah-mudahan ditangtayunan ku Gusti Allah sehingga negara Indonesia negara anu jujur, adil, ulah aya huru-hara, aman tanpa aya keributan-keributan. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah.